Assalamualaikum barudak sampurasun sadiana kumaha jamang di dinten aina mumpung yitos tabu opat kirang 20 tos asup sorenya tos sonten aina mumpung aina waktu urang yitos 7.0 aina urang bade ngisi waktuna ku maraban satu abdi unggul satu urang lah. Tata cari lanjut ulah hilap kudu like, share, jeung subscribe ieu video jeung ulah hilap oge keur follow IG abi Mang Alit Instagram ngupload. Jeung oge ulah hilap keur tong di skip ieu videonya ame bisi pilih aya nu parunting teu kalewat. Yuk, ane lanjut ke topik pembahasanna. Di mimitina numpang caketna heula we tuh. Pancaketna ieu di painan kamar abdi aya landak mini. Kan ayeuna ngaran landak ini abi sesuai tina komen. Juga soalnya kana mina Sukiman. Tapi abi bisa tentukan antara Sukiman atau Sutaijo. Oke. Saha sok tulis di Instagram abi milih Sukiman atau Sutaijo. Ieu nami landak abinya. Yuk. Abi maraban lamun sering nama make paraban kucing jeung pelet lele. Karena can segala pelet deh paraban kucingna. Anu kita dia setengah iya paraban ucing setengah, paraban lele setengah, pelet lele setengah tuh iya setengah, parab lele setengah iya langsung parabkeun we tuh kan mimiti mah make panutur gitu ada motos di upgrade non anu bahasa Inggris berkembang teh upgrade nah bisa kaku apa gitu kan ya tuh ini tina tuh landak langsung nyium bau peletna bau dak enak balik nyenak pelet eta pelet lele satacan nyenak sok mangga tinggal ieu proses tinggal di proses
tuh dimam kan. Ana abita tosnya nak pelet lelena tuh satengah tina ibadah ya buka heula langsung masukkan kacang-kacangnya ame digabungkan heula. Lamun aya nu bayi naroskeun nah abi teu kukain deui ku sabab lamun kukain bauna kaserep da kadang-kadang ladakna nah teh teu di kainna teu diacukna lah. Jadi abi make huut jiga hamster ame ngarata gitu lah. Jadi teu bau teuing. Kadang asinna bau. Yang oge abi ieu tos di upgrade aya ieu teh paralon badag keur ameungna keur cicingna. Ya be dia aja di outdoorkeun tuh ada panas kieu tapi teu salilana panas. Daya katutupan ku tembok. Jadi poek angeun tapi tepat poek. Jadi aya hanetna lah. Jadi teu langsung dijemur, teu dipindahkan langsung. Jadi pas pagi teh langsung ke jemur. Tuh, akhirnya lanjut ke maraban nulain satu nulaina. Nah, selain tina pelet abi teh osok maraban oge tes osoknya selang-seling 2 kali saminggu. Senin jeung Kamis abi teh maraban ieu teh nganggo jangkrik. Mangga serangga ame aya nutrisi anti hewanina lah. Kalau sih tuh pae. Nah, henteu dinanya. Bukan dari pae. Itu lagi cekap. Nya, maraban ieu mah biasa make abi mah make daun papayanya. Anu murah. Ya satacan maraban ieu abi beri maraban heula satu anu lainna. Asup ka kandang hamster. Oke, saya tingali hamster abi ayeuna nyesa sakieu sakrik-krik. Ngan aya 1 2 3 4 5 6 7 ke. Hidup. Kan aya nyesa 7 deui. What? Tuh diambuan oge. Mau make serbuk ieu mah tepati bau padahal geus loba pisan. Oke lah pasien eutna. Ayeuna mah parabna heula we ieu. Terus apalkan lah di video urang satacana anu ngebahas cara abi ngukut hamster. Tuh langsung nya ieu udah pada bener lobakeun we. Tuh. Sabab tragedi ku si berit si tigas beuleun ieu pae ieu abi salapan pae tuluy aya sesuai marabannya hiji hamster satengahna namun 2 hamster sagitu sapenuhna namun leutik kede geus opat oge pinuh oge tiasa. Jika kieu tadi kan opat tapi leutik kene jadi kopi pinuh siji we tapi pinuh. Ieu 2 terus badag jadi kopi pinuh we. Arema. Yuk, ini lanjut ke
maraban lauk. Tinggal saya tinggali abi yang ngalah lauknya antos dipeser di toko lauk ini tos biasa sekedik tuh enggak awas enggak nyesa obat ya insya Allah cukup lah ke lauknya survival pakai tangan cicing untuk dapet kita dikenal lah dapat 2 dapat 3 ini dapat aduh kabur dulu yep terus ayo obat tuh kan aina yang obat biarkan yuk udah kayaknya yang muncang tadi kabur banget oh pantesan pasangan kemarin abi maraban dan setuju kok maruncang dengan oh itu aja dua jadi iya waduh saya pecah ngawinnya aduh tadi sedapnya tadi kan lah tuh kayak 5 jelas binyak itu dua wah kayak hiji udah kabur lah kabalong bisa kok kemana kebiasaan nanti coba kebiasaan nggak sabar itu panggil tuh ayah genep nama 7 terus lah sakitnya cepat ke anunya sesak kedik ya bang ini beda kan aha bener abi terus ganti filter nah dia update jadi gitu
ayam make kapas, make abi-abinya namina. Kumaha nu buatan ieu nu alami. Make kapas terus make tempat bakterina anu buatan, maksudnya anu teu tina alam lah barang teh, terus ieu ti alam. Aya batu di pantai hungkul. Kenaon itu gunana tuh kan tuh tingali. Kitu teh ditanak set ka dieu. Tuh karena kapas anu bersih, terus tos dibersihkeun teh ka dieu, kotoranna ka dieu, terus si bakteri nu hade teh asup cicing di dieu. Tuh misalnya aya nu tinggal cicing ka dieu ke cicingna teh. Jadi tos ka dieu teh itu tos cai bersih. Tos cai bersihna keluar wes kahnap. Nah, jadinya akuarium abi jadi bersih itu. Jadi mengkilap jika mutara. Jeung oke kan senema ame memberi saya filterna. Cai akuarium teh filterna teh kudu sepertiga di gedena akuarium. Nah, dengan sungainya pada langsung opat. Wah, Oscar benang hiji, Sana benang hiji. Wah. Wah, begitu. Wah, beli dari untuk benang dengan ya sungainya 2. Oh, aku beli ke aligator. Wah, untuk benang dengan. Wah, Oscar. Wah, aligator benang. Si Oscar dilepaskan tadi lauknya. Jadi benang aku si aligator tuh. Wah, benang di aduh. Benang dulu ternyata numpae. Wah. Karena ada painoget tadi dadakan lah. Tuh ayah cana. Wis, dimam langsung badak. Iya tik-tik kene tapi da absurd tos jika nu badag. Wah, piranha teh utang wae. Abi ieu ngawasosan piranha, patin di ieu. Si piranha biasana sok di paraban lauk, jadi enak di paraban eta pelet. Beli dateng ke benang di Dan si aligator parebut. Wah. Wah, ternyata si anu tongongna rapi benang kene nepikeun banget si laukna penyok. Aduh, bahaya sekali. Nyesa 2 di lauk. Ini tapi ayah ngasukun gosong. Anjay, itu si gosong apalan nya. Namun kan langsung ngapose. Ya isi beli dah putus asa sebab pembedang wae. Ayah si Cana beli nyanak belikan dari itu jadi. Wah, bukan naon eta nu dicana ku si catfish, tapi di jiga nama lauk, ku sabab ieu lauk hiji di eueuh. Eta beli mawa, wah, teu benang. Si beli teu benang wae. Padahal biasa roge benang. Teu terang kunaon dinten ieu saeun. Ieu abi. Ya ieu bener-bener. Nah, aligator benang di si aligator dia lagu yang televisannya.
Wah, si aligator tos aya di ujung kejayaan tos diasupkeun si Oscar nuju ngalahap keneh cicingeun keneh can diasupkeun keneh karek di mulutna keneh. Wah iya lauk tidak di kanap kalur numerik. Pangrakustan di antara sadayana si Cana si Toman lah. Abi teh salahnya deningan yang minat Toman. Wah. Lidah deningan teu emas terjadi emas ternyata pemirsa yang ada di rumah, yang ada di Stasiun TV. Iya binya abi lanjutkeun. Ieu pele si Patin jeung si piran hate kawi paraban pelet lele tadi anu badag tadi ke tidak raha alhamdulillah dia sarihat kabeh ditambah deui filterna HD tuh dia perang meser filter eta wadah filterna geuningan ngadamel nyaira jeung lamun beri ngadamel nu karieuna tiasa oge di bumi tiasa jadi dia make kapas pakai penyaring ke naonnya nu ngetik lan kieu tah ataun kieu bebas milih nu mana eta ke kapasna kaduana mun ieu mah abi kian terangnya tapi lamun misalnya itu lauk bakal loba da murah pisan da bieu teh sak hijina teh 300 perak asli tuluy anu ieuna bagian ieuna eta mah bisa ku batu apung apalah ke bangunan biasa kereta atau ka pantai liburan ke pantai aya tinggal di Batu Karang Cana hari nama batu-batuan aya ronggana lah tuluy lanjut ayeuna maraban Cupang eta Cupang deningan terjadi eta nogana sabab gitu buat nula yep dua yes asup kabeh kakuping teh suarana ada teh suara ieu tadi di akhirana ini saya ada iya kepikiran sih ya jadinya bersih kan tuh kita bagian kurang aku lancek abi saya kira video na ay nama kari sekila kuapina oke ayo lanjutan oh nya ay nama maraban eta namanya teh yang klik tinggal aja klikna ay nabi maraban aku daun papaya daun gedang lah cek orang Sumena cek sahur orang Sunda mah gedang daun gedang ya soalnya pasihan gak gede mana
tinggalkan lah gimana ya. Terus aina videonya ngasak gitu ngan hampura eta maraban kura-kura China kura-kura Brazil nu badag dari hilap tadi oge dari paraban jadi hampura dari video teh videona jadi aina mah ngabuburit ngasak gitu insyaallah ya manfaatna. Terus lah satacan ditutup ulah hilap kadoge ke like, share, jeung subscribe nya ieu video jeung ulah jeung anger ulah di skip ieu video jeung tonton nepi save. Ame abi lebih semangat ngadamel video jeung ame lumayan eta subscribe teh ke nambihan kualitas videona. Setelahnya ayeuna mah ohnya eta satacan di panutupankeun tulis etanya nami landak mini abi anu sae naon antara Sukiman atau Sutaijo. Setelahnya ini videona Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nasab sato.